gitu. Bud. Ya bona. Kamari ieu cik obos lawan balanya menang potongan harga. Iloknya ieu kudu disesuaikan. Oh no. Mang, ieu buat deui. Tinggal ka kasir. Oh, heeh. Nah, jadi kieu nya. Ieu totalan jumlah mana ieu? Teng kumaha mayarna ieu? Teh ieu punten ieu ai jumlahna baraha kok ieu teu aya ieu? Sapotong kieu. Kak ieu si Budi kunaon disoekeun di hargana. Maksud potongan harga teh lain bona nu dipotongkeun, tapi hargana nu geus dipotong teh ditu. Bona mah utuh. Emang hese ngadejaan sia mah. Kumaha nya? Oh, Ngerti? Ngerti teu? Gitu.